to Music Studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo wargi Sunda sadayana, kumaha damang, pamugi urang sadayana aya dina lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Patepang deui sareng simkuring dina channel anu parantos maneh nyaeta channel Panyungsi Basa, dimana dina channel Panyungsi Basa ieu urang baris ngambedar atau baris ngabahas hal-hal ngeunaan ka bahasa Sundaan. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan tentang kebahasa Sundaan dengan materi pokoknya adalah kecapananya. Mau tahu seperti apa? Simak video ini sampai selesai. Baiklah teman-teman, pertama-tama kita harus mengetahui dahulu apa arti dari kecapananya. Kecapananya nyaeta kecap nu dipake atawa nu digunakeun pikeun nanyakeun salah sahiji hal ka batur. Kecapananya oge ngabogaan fungsi masing-masing tinu satiap kecapna. Berikut adalah contoh kecapananya dan masing-masing fungsinya. Kecap saha, kusaha, kasaha, jeung ti saha gunana pikeun nanyakeun jalma. Dan berikut adalah contoh kalimatnya. Kecap mana jeung kecap nu mana gunana pikeun nanyakeun hiji pilihan. Berikut adalah contoh dalam kalimatnya. Kecap naon gunana pikeun nanyakeun hiji barang. Berikut adalah contoh dalam kalimat. Nah, gitu teman-teman, gimana? Sudah paham kan? Ya, alhamdulillah kalau teman-teman sudah paham. Akhir kata, hatur nuhun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.